Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Langkung tipayun hayu urang sami-sami panjatkeun puji sinareng syukur ka Ilahi Rabbi kalayan inayah sareng hidayahna sareng urang sadaya tiasa kempel dina ieu tempat kalawan dina kaayaan sehat walafiat. Salawat sareng salam urang sanggapkeun ka junjunan urang sadaya nyaeta habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka para sanggapkeun ka para sahabatna, kulawargana, dugi ka urang sadaya salaku umatna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sate acana ngahaturkeun nuhun ka panata acara parantos masihan waktos sareng kasempatan tim kuring ngadeg dina ieu tempat bade sasanggem ngadugikeun diantara rencangan anu ku sim kuring dipihormat dina ieu waktos sim kuring bade nerangkeun mobil hibrid. Mobil hibrid teh nyaeta kendaraan anu ngabogaan dua jenis teknologi salaku sumber tanagana. Lamun mobil umum nangan ngabogaan sistem mesin bensin, mobil hibrida boga sumber mesin sejen nyaeta baterai salaku sumber tanagana. Sumber listrik ieu henteu langsung dianggo, tapi mesin bensin dianggo salaku sumber tenaga utamana. Sareng mesin baterai dianggo salaku sumber energi cadangan dumasar kana kaayaan anu tangtu. Dina katerangan di luhur bisa dicindekkeun yen mobil hibrid ieu ngabogaan dua jenis teknologi tenaga nyaeta mesin bensin sareng baterai. Ngan tenaga utamana mah tenaga bensin sedangkan tenaga baterai mah digunakan dina kaayaan anu tangtu. Hadirin anu dipika hormat. Rupina mung sakitu anu tiasa kusim kuring kapisanggam teu aya anu langkung endah tibatan doa sareng teu aya asa awal salian ti akhir. Kumargi kitu sim kuring mungkas salam ka sadaya anu kersa ngadengkeun biantara sim kuring. Mugia aya mangpaatna. Hapunten bilih aya cariosan anu kirang merenah kana mana. Kawarung meuli cikur mulangna ka mangkatan sakitu anu kapihatur hapunten bilih aya nu kalapatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.